Hade. Kang, Mang, kenaon? alati barudak mang. Waduh, iya teh. Oh, sepeda aduh. Wah, beriat barudak yuk. Iya mah BMX Cross-nya. Heeh. Heeh. Wah, jadi itu turun teh mang. Wah, ka dieu tah mang. Are, mama geus di mana? Han? Di mana? Nah aja mamang teh ka dieu, bedah aya nu keur latihan. Oh, Ieu teh asupna teh ka isinya. isi mang atuh mah. Pan saya salaku pemuda lah nu resep nu sekarang ieu bener. banyak. Asup tinggal ya tuh mang. Wah. Raya gitu mang. Aya ojilnya. Oh, tempo semangat na barudak atuh mang. Oh, aya ku gaya atuh. Eta rek naon? Odot atuh. Ulah udud. Nah, kunaon Ulah udud. Ieu. Ayeuna teh aya larangan dilarang merokok di tempat umum. Duh, saha? Ai si Akang emang teu apal Kang peraturan ayeuna pamarentah. Geus aya perdana, geus aya perbukna bahwa di tempat umum teh teu meunang ngarokok. Kapan ieu mah jauh mang bisa saha? Angot deui ieu teh tempat sarana olahraga teu meunang. Anu teu meunang di mana wae ieu teh? Anu teu meunang teh hiji di tempat umum sarana olahraga, Nya. sarana rekreasi, pendidikan, kesehatan. Nya. Ulah eta teh di antarana nu dieu. Di kantoran meunang. Ulah di kantoran ogenan. Ayeuna mah geus aya larangan merokok. Amun di taman tempat ulin, Angot di taman loba budak ulah eta teh. ai mamang teu saha? Lain ceuk saha kapan kamari digemor-gemorkeun ku Pasekda Kabupaten Ciamis. Di mana? Di Dinas Kesehatan kamari aya geus digemor-gemorkeun bahwa urang dilarang merokok di tempat umum. Atuh urang hayang udu di mana mang ieu ge? Lamun hayang udud jauh tinu loba jalma ayeuna mah di kebon, di sawah. Meunang. Di sawah jeung di kebon mah. Ayo ya cuma aturan meureun kudu ini teh lah atuh mah. Nya, era bari naginan. Di WC umum ge ulah. Oh, aya WC umum mah bisa di jero mah sorangan. Bisa. Dah umum we mang ya. Ulah carekan lah era ku Pasekda. Era ku Pak Andang urang teh kamari geus ngagumor-gumorkeun bahwa ulah ngarokok di tempatnya umum, anggot tempat rekreasi loba budak ulah lah. Nya tuh mang hampura mang urang karek apal mang nya untung dibejakeun ku mamang. Wayahna bisi mamang panggih jeung Pasekda ulah dibejakeun urang kudu di dieu nya. Moal. Keun we da ieu beun Pasekda nya moal dibejakeun. Urang rek kitu lah. Ka kebon. Bener. Hampura mang nya untung mamang inget ulah tidak pangawaskeun barudaknya. Keun. Si aya non si barudak hayang jajan pangajajanan teh. Siap. Jadi gantian. Siap. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Ai si Akang.